Duh, ya aing kemana nya? Mending budak-budak acan ya. Nah itu aya budak tuh. Aing ngerokok ya, ngopi gitu ya. Enak lah budak ah. Gimana ya? Ikan rieu. Yo. Kumaha lah. Ya ayo we. Takun aun maneh. Parung gua. Duh, aing malah berudak pamarana. Teu nya teu parugu daripada kieu ke rumah tempat tongkrongan. Rugrug dileuh kumaha di daripada pusing kieu mah tetebakan. Maneh boga tetebakan teu? Ai maneh heula we. Maneh heula. Urang heula. Ya, naon? Hareupna beureum. Tukangna hejo. Naon tak tebak maneh? Teh kotok. Salah. Bat nyamuk. Siap. Bat nyamuk. Hareupna beureum. Tukangna hejo. Tah maneh naon sok? Maneh boga tebakan naon? Siap. Budak kemana ya? Tuh, budak tuh. Auto Jerman. Goblok ya aing ngaruas. Sia karena dinya. Karena aing bebek meureun teh hidang. Iya. Ya karena naon di dinya. Aing Sia karena naon sih di dieu? aing keur tebak-tebakan. Ya aing keur tebak-tebakan seserian ngagak-gak. Set deh, digejah parecana aing bebek meureunna. Teh hidang. Tebakan naon sia teu ngajak-ngajak teh tebakan. Aing geus di dieu kan sabarang urang anu bakaling ngadoa nya anu urang keur aricing di tempat nongkrong urang anu mana ngadoa hayang teh lah cenah tempat nongkrongna rugrug kan rugrug teh penting-penting. Terus kumaha? Ya kan urang jadi sepi. Ayeuna baklina aya we sampeurkeun wanita sia. Bawa ka urang geus enak di santai heula. Tebakan lah jeung aing meh tebakan. Nyamus urang mah tebakan ya. Ulah aya dendam aya dendam urang paur keur mah ayeuna halodo ayeuna halodo tebakan berari Tebakan gitu mah. Hideung keceng naon tah? naon si Deming naik kareta. Salah, si Salo naik kereta. Lucu. Anjeun bego. Ya. Iya nya. Anu geus tah urang bakal ngah aing dendam ya kamari ya. Aing diomelan. Itulah ayo sama halodo kieu aing perkanu telah lalaunan ya lempangna ieu sama tempo selama lu. Hai teh hudang. Tuh, dak tuh. Keling itu. Mana aing bas dendam ya. Kemarin di wadahan itu naon di wadahan. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Eta rek kemana eta? Balik teh hidang. Atuh itu nu assalamualaikum. Ngarapot buah sia nya di aing goblok sia. Sama nyopet nak. Eta kamari penjara Meta. Yo, Pak. Dia bukan dari Udah heula, eta kamari urang keur nongkrong diomelan kunaon tah? Garandeng sia di mah aing goblok anak aing mewek wae aing teu palu sing batu akik aing teh leungit 120. Ya ayeuna Duitkeun genep juta eta. Ayeuna kumaha ya? Ayeuna. Iya aing boga tetepakan aing boga tetepakan. Lucu tah. Jawara aing balik ah. Ya aing mah tetepakan ge ulah katangkan nu heureuy ieu mah soal rukun Islam, soal keimanan, keagamaan. Tanya tetebakan eta mah ceramah Yeay, ceramah sambil tetebakan. Ada pakai kan musia. Naon sababna salat kudu make peci. Sok, ayo. Yo, urang nyaho. Ayo. Lamun salat teu pake peci, eta buk ambrol. Salah. Ayo sia. Ayo sok nyaho. Jawab men naon? Nah, ayo ulah jujug pasrah wae atuh. Pisan Soal naon lawan make helm malah rese sujudna. Lucu. Ya gini kan satu. Lucu make helm di mana ge ngabut. Lantas make helm sujudna bletuk deui atuh. Lucu. Sana mah ngadongeng we nya. Baheula. Ulah baheula, lain baheula. Reto aing geus lah. Bareto ya lain. Ya kerja man. Bareto ya. Uyut aing, aki aing kan jawara kabeh baheulana. Iya, non, di sana. Nah, sana aing mah masih kana katurunan kana lah. Jawara kidul jeung jawara kaler. Eta teh kahot. Tunurak di kadek, di tembak wae ge ngabul kabeh. Tapi eta mun nahan modal kuateun teh eta jawara. Bisa eta ge. Intina mah kieu nya. Pas hiji mangsa amprok di jembatan. Jadi jawara kidul. Gengsi rek mundur yo. Nah, jawara. Jawara kaler sarua gengsi rek mundur.
Jadi saurang-saurang teh malawan naon? Anu Jawara Kidul mau samurai. Samurai beneran. Jawara iya nanti ada belah kaler. Mau bedog. Tong ya. Tong seuri. Masalah keur dongeng. Ulah dipotong di Jawara keur ngomong. Beletak karek nyabut saurang-saurang ya. Jawara Kidul sia nyaho teh ieu. Nyaho eta bedog. Jawara belah kidul ngomong, Jawara kaler sia nyaho teh ieu samurai. Nyaho eta samurai. Kumaha tuker tambah. Jadi ribut naon. Ya anak ya wes ya. Zaman baheula mah. Seri tong. Entong. Tapi lucu dah. Ya zaman baheula 5 orang teh lain kos ayeuna Batak gitu. Kos Imah Padang apa tuh Imah Padang? Apa? Paranggung Imah teh baheula mah. Keur zaman abah lalu teh keneh. Jadi si Aceng erek nganjang ka si Akem. Katakan pamajikan bener. Ya Imah Akem baheula. Jadi mah teh minta ieu nanti dah. Kasih acing minta anter. Orang mata. Ya intina orang mana da zaman ke baheula mah da isana panggung teh iman teh leuweung kabeh yo. Jadi misalkan ieu ge binatang ge berebas. Hiji mangsa si acing kusabab ngaranna nganjang kan kudu dek bebeunangan. Benar. Iya, wes wae. Wes naik wik gitu. Si acing teh nganjang teh bareng ya. Si acing pura-pura non jadi mau. Tah supaya si aceng bebeunangan. Non bebeunangan teh. Lamun ngadege saramong si awe pasti si Akam ngagabruk ya. Enak. Begitu asup assalamualaikum. Kang Aceng datang nya Kam. Kieu. Iya mun ka handap ya. Ayo ngagerem. Ngagerem si acing. Ngagabruk si Akam rewas. Gabruk gue. Buset, tegas ngagabruk kan si Aceng. Ha. Lucu tuh. Mangsa, ye lain soal lucu nak kieu. Gus kadituna kan waduh Pak Kukis lah lamun teh mah awe ngaranna awe jeung lalaki dicicing di leuweung. Begitu geus kitu teh. Eta ngagerem keneh wae. Geus ngagerem aing sebeunang ayeuna urang balik. Teu nya naon? Nu ngagerem macan beneran mau. Si acing nama digegel. Goblok teu lucu. Begitu atuh teh digegel ku mau. Tinggal tulang doang di daharan. Lucu tuh dak. Geus aing capelan ya. Geus itu gram macul lah. Kok mata. Ya, baik. Kita tadi mana bodona lucu tuh. Boro-boro itu ya. Kita tadi resep tuh. Ente. Tadi asta. Boro-boro resep aing warga yang balik teh tadi ge aing. Ya. Garing pisan eta. Ya, tadi. Ya, mendingan ge ku orang tipu yuk kumaha. Geus sang Orang jailan bodoh aya budak pusaka itu dihandap. Geus hayu jadikeun lah. Ayo. Iya. Bah tuh bah urung tuh. Nah tuh keris sigana bah. Ayo cabut. Gimana tadi atres tanya? Cabut kok aing atres tanya kok aing. Ya anjing. Goblok. Mampu udah goblok. Sebentar, channel. Jangan hanya menonton saja, harus di like dan di subscribe. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih.